Supir akhirna ambek, sia teu nyakola, ngomong asal ngajeplak. Dasar jelma sangsara, tutupan sungut ulang ngocoblak wae bisi di podaran ku aing, Cuk Salim. Supir beki ambek, 10 meter ti parapatan treuk ngahaja nyisi, terus supir turun asup ka pos polantas. Pa, dina treuk abdi aya jalmi numpang ti sari ater, istri sareng pameget, anu pameget tarangna getihan sarta ngancam bade maehan abdi hariwang anjeunna nyandak senjata, punten tewak pa. Tilu polisi buburu kaluar ti pos langsung ngepung mobil bari nodongken pistol. Anjeun duaan tunda lengan dina sirah, kaluar tina treuk. Salim sadar geus dilaporkan ka polisi, akhirna nurut, kaluar tina treuk lalaunan. Dasar jelma sangsara, Cuk Salim kukulutus. Salim mencrong ka saurang polisi, lengan nu sabelah tetep nutupan tarangna. Rek naon, mana supirna, buru anteur keun aing balik. Ngadenge omongan Salim nu kasar sarta aya getih garing dina kamejana, polisi beki yakin yen Salim jelema jahat. Malik kana mobil, angkat lengan, cang ngegangkan suku, Cuk polisi bari ngadeketan, nodong keun pistol sarta ngaluarkeun borgol. Nu awewe ngagugu, buburu Malik, tapi Salim teu ngagugu. Aing nyaho saha komandan anjeun. Telepon, bejakan aing Salim, Cuk Salim. Hah, Salim, tapi numpang kana treuk, memangna bapa maneh teu mampu pangmelikeun mobil, Cuk polisi nya kakak teu percaya. Dasar jelma sangsara, telepon heula komandan maneh, ngarah nyaho aing saha, Cuk Salim nyorowok. Anjeun ngahina penegak hukum, kapaksa kuring kudu kasar, Cuk polisi bari maksa Salim Malik, dua lenganna diborgol dihijikeun ka tukang, kitu deui nu awewe, duanana sarua diborgol. Begitu lengan anu nutupan tarangna lepas, saurang polisi nyorowok ka baturna. Woi tempo, dina tarangna aya tulisan jelema sangsara, cenah bari nya kakasri. Naon ieu, tato lain, barcode lain, tanda lahir oge lain, Cuk baturna bari sarua nya kakak. Teu ane tadi ngomong jelema sangsara sababaraha kali sing horeng geus kudrat, Cuk nu sejen bari maksa Salim jeung nu awewe nagok. Salim buburu tungkul pikeun nyumputkeun tarangna, tapi angger teu bisa bunyi. Saurang polisi nelepon reskrim sangkan ngirim mobil pikeun mawa Salim jeung si awewe. Maklum di parapatan, loba jelema anu ngaliwat, ningali aya penjahat ditewak kontan jadi tontonan haratis. Kabeh jelema nu teu seri nempo tarang Salim, kadenge sora nu maca tulisan, jelma sangsara, sababara kali, tina biwir anu lalajo. Salim bener-bener tenyang ka omongan jelema sangsara, terus-terusan kadenge harapena saolah-olah keur ditujukeun ka dirina, malah aya anu wani motret sagala. Salim nyarekan jelma anu motret jeung videoken dirina. Dasar jelema sangsara, mantok, bubar, ngadenge dicarekan ku kalima jelema sangsara, nu lalajo beki nambahan, surak bari salesrian, Salim disurakan ku jelema loba akhirna cicing pasrah, ngarasa hanjakal naik treuk, padahal aya taksi, gokar, grab, ojek jeung sajabana. Teu lila aya mobil Mercy tahun koloteren, ti jero kaluar pamuda langsung nyampurkeun Salim. Pa Salim, aya naon, aduh, tarang anjeun getihan, saha anu ngukir tulisan jelema sangsara. Ngadenge aya anu wawu kadirina Salim tanggah, montong dibaca koplok, saha maneh, Salim nanya tegek. Kuring Dudung Kusuma, anjeun pernah diondang basa pengangkatan direktur palapa, teu inget, Cuk Dudung. Salim ngareret kana Mercy Dudung, dasar jelema sangsara, mantok, kabeh kulawarga Kusuma jelema sangsara, sia wani ngalalajoan aing, cuih, Cuk Salim ambek bari nyiduhan banget Dudung. Hor, eta ning anjeun oge nyebut jelema sangsara, biu kuring teu menang, kuring nanya peda karunya nempo anjeun, Cuk Dudung ambek bari ngelapan ciduh Salim dina bengetna. Karunya, aing teu butuh dipikarunya ku jelema sangsara, aing teu wau ka sia, Cuk Salim jojorowokan. Lamun kitu, hampura, kuring moal bisa nulungan, Cuk Dudung langsung naik deui kana mobilna terus indit. Kusabab beki loba jelema anu ngagimbung, sarta aya sababara mobil anu eureun pikeun motret. Akhirna parapatan jadi macet, polantas geus teu bisa kumaha, diasupkeun ka pos oge percuma sabab posna leutik jaba terbuka, tetep bakal bisa dilalajoanan, akhirna diantep, polisi anu tiluan sibuk ngatur lalu lintas anu macet. Foto Salim anu dina tarangna aya ukiran, sakilat geus nyebar dina Facebook jeung Instagram di judulan, jelema pangsangsarana sa Bandung. Petingna di Bungalau Sari Ater, Udin Gulinggasahan teu bisa sare, hayang sakamar jeung Icih tapi Icih kalah sare jeung Elsa. Isukna pabeberang, beres ngewem, kabeh siap-siap cek out di Sari Ater, Elsa jeung Icih darang dan keneh, sedangkan Udin anu geus beres disalin, buburu meresan barang-barang bawaan diasupkeun kana tas. Di lobi Elsa check out,
Udin jeung Ici diuk bari nungguan dina sofa, Jol Isak nyampurken terus menta hampura ka Udin jeung ka Ici ku kajadian kamari. Isak ngahaja datang isuk keneh, ngumpulkan kabeh pagawe sangkan eueuh deui anu memperlakukan tamu sangeunahna, kabeh kudu mentingkan pelayanan tanpa mandang status pengunjung. Isak ngantiorkeun Udin, Elsa jeung Ici nepi ka parkiran, nyampak lampu tukang mobil nu kamari pepes geus diganti, teka tempo karuksakan nanaon, Udin malik ka Isak bari sasalaman. Nuhun mobil geus dipangomeangkeun, lain diomean ku Mamanggan, tapi ku Kang Bahar, hati-hati di jalan, cuk Isak bari rengku hormat. Di jalan bari nyupiran Elsa ngomong, janten hoyong kagungan villa di Ciater, tiap liburan damel tiasa istirahat bari ngewem Cipanas, kituna teh bari ngicepan Udin tina kaca spion tengah. Ditembalan ku Ici, nanaonan sa, jaba kudu ngagaji jelema keur ngurus villa, micunan duit, mending siga kieu wae, datang tiap akhir minggu, deket iya. Oke, iraha-iraha urang janjian deui, lamun kuring mah teu kudu akhir minggu wae, poe biasa oge bisa, tembal Elsa atoh. Naha, pan anjeun digawe, Ici nanya bari kerung. Jujur Ci, kuring geus teu sumanget digawe, salila digawe acan pernah panggih jeung direktur sorangan, komo ayeuna di bagian pemasaran teu wajib ngantor, teu digawe oge moal aya anu nyahoun, tembal Elsa. Harita Udin keur nelepon Kang Bahar, nganuhungkeun mobil geus diomean. Ngadenge Udin nelepon Kang Bahar. Beres Udin nelepon Ici malik ka tukang sarta ngomong ka Udin. Tukang, upami jalmi di pasihan harapan teras terasan ku ramalan, lami-lami bakal langkung percaya, langkung hormat, tapi sakali kanyahoan malesna oge bakal langkung nyeri, hati-hati Kang lirenan gera dudukun teh. Udin seribari ungguk, tenembal, rek diturun kem di mana, cuk Elsa bari Noel Ici anu masih malik ka Udin, sabenerna pertanyaan teu perlu. Tapi Elsa ngarasa timburu ningali Ici bisa malik nempo Udin sedangkan dirina kudu fokus nyupiran. Nya ka ima atuh, cuk Ici bari melong deui ka harap. Sugan teh ka pasar, cuk Elsa nya kakak bari ngicepan deui Udin tina spion tengah. Anjeun ge langsung ka hotel sa, istirahatkan, cuk Ici. Pastilah, sapra kajadian di baledok ku pesoteya, tiap balik gawe geus tarawani kaluar ti kamar hotel, sugan wae atuh aya lalaki kasepian asup, cuk Elsa nya kakak deui bari ngareret ka Udin deui. Betah cicing di hotel, Ici nanya, rek di mana deui, jawab Elsa. Sepi, eueuh batur ngobrol, uyuhan, kunaon teu meuli imah, Ici nanya. Leuwih sepi jeung leuwih capek atuh, sagala kudu digawean sorangan, balanja, masak, kukumbah, nyesuh, sasapu, ngepel, ngistrika, anjeun moal nyaho kumaha capena ngurus imah, di hotel mah kabeh nyaho beres, cuk Elsa, sanajan ngajawab pananya Ici, tapi omonganna pasti nyindiran ka Udin wae. Ici kerung, wajar Elsa ngomong gitu, sabab beunghar, ker Elsa, digawe di Bimaraya ukur formalitas, ngarah teka ciri nganggur. Kumaha masalah dulur anjeun anu niat maehan, geus teu ngaganggu, Ici nanya deui. Teu, malah kolot kuring mah teu percaya sabab eueuh bukti. Tapi alo kuring sigana geus sieun, tembal Elsa, bari ngareret ka Udin tina spion ngucapkeun nuhun tanpa sora bari manggut sri. Elsa geus ngaduga alona geus diancam ku Udin, jadi moal aya anu wanian ngaganggu deui. Ici ngarasa karunya ka Elsa, sobat anu jauh-jauh datang ti Jakarta pikeun digawe di Bandung kudu cicing salilana di hotel, sababaraha kali rek dicilaka keun batur, malah ku kulawargana sorangan. Elsa, Kang Udin boga villa di Bougainville Villa Lembang. Kuring rencana rek pindah ka ditu, kumaha lamun anjeun cicing jeung kuring di villa, bakal loba kamar kosong anu moal kapake, cuk Ici nawaran. Daek, hayu, iraha, Elsa nanya atoh, kedibejaan, cuk Ici seri nempo Elsa daek. Udin anu ngadenge langsung ngarenjak, Ici bener-bener polos, teu nyaho lamun Elsa keur neangan kasempetan, asa manggi cukang meme mentas, jelas atohan, tapi Udin teu boga alesan pikeun ngahalangan niat Ici. Tepi ka imah, Ici jeung Udin turun, Elsa ngabiur deui ka Patma pikeun istirahat. Di kursi teras keur diuk tabib Tiandi, Ici kerung tapi atoh. Tabib, nuju naon salira di dieu, kunaon teu kalebet, kedahna abdi anu sumping nepangan tabib, salira tos nyalametkeun pun bapa, hatur nuhun kersa sumping ka dieu. Bu, teu kudu sopan ka kuring. Kuring ka dieu aya kaperluan ka Pa Udin, tembal Tiandi. Upami kitu hayu atuh kalebet, ulah di luar, teu sae. Pun bapa pasti bingan ningal salira, cuk Ici bari ngadorong panto imah. Teu kudu, kuring moal lila, aya anu kudu diobrolkeun ka Pa Udin, cuk Tiandi. Nyi, asup, akang ngobrol heula jeung tabib di dieu, cuk Udin nita Ici asup. Ici ngagugu, ungguk, terus asup ka jero, Pa Udin,
kuring rek laporan, cuk Tiandi lalaunan. Aya naon, Udin nanya penasaran, isuk aya pameran bahan ubar, kuring ngadenge aya akar bajakah anu umurna 300 tahun rek dilelang, iya barang langka, bisi anjen rek nempo. 300 tahun, Udin kerung mikir, dina catatan buku salapan ilmu karuhun, akar bajakah memang bahan alus pikeun ubar, beki kolot umur tangkalna beki hade hasiatna, ku bahan ieu, Udin bisa ningkatkan deui level pel anu sok biasa dijieunku dirina sangkan kualitas sarta hasiatna leuwih hade. Siap, kuring bakal datang, tembal Udin. Lamun kitu kuring rek menta deui ondangan ker anjen, isukan isuk-isuk dijemput ku kuring, cuk Tiandi atoh. Sip, tembal Udin seri, nuhun Pa Udin, kuring pamit, cuk Tiandi nangtung bari rengkuh hormat. Nempo Tiandi indit, Udin asup ka imah, isukna isuk-isuk pisan Udin geus dijemput ku Tiandi. Anu teu diharapkeun ku Udin, ternyata tempat pamerannya eta di tempat urut pameran mobil di mana dirina mimiti Wawu jeung Junaedi anu ayuna geus lengit jadi lebu. Meme asup, di papan informasi harap masih aya saembara orang hilang hadiahna geus naek jadi 300 juta. Meme asup ka jero Udin panggih jeung Kin Gang sarta Aukse anu ternyata muka stan di jero. Pa Udin, anjen datang oge, cuk Kin Gang Sri bari manggut, Aukse anu nangtung gigireun Kin Gang ukur Sri sakedeng ka Udin terus tungkul bari kawas nu sedih. Udin kerung nempo Aukse kacirina anjen kurang sehat, aya naon. Ditanya kitu ku Udin pipi Aukse bararem era, tenyangka Udin bakal memperhatikan dirina, tapi teu kebat ngajawab sabab kaburu kapotong ku bapana. Kin Gang nanya ka Udin, Pa Udin, anjen kadiu pasti katarik ku akar bajakah umur 300 tahun. Udin ungguk, aya bocoran harga, akar bajakah umur 300 tahun ieu stok terakhir saurang tabib Papua anu diwariskeun ka anakna saacan maot, kusabab anakna lain ahli ngubaran, jadi dilelang, harga awal memang teluhur, bakal dibuka 50 juta, tapi kusabab anu minat loba, kuring yakin harga panutup bisa nembus 300 jutaan, cuk Kin Gang ngajelaskeun. Udin ungguk, sabab ngartikana hasiatna, sanajan sampai 500 juta, ku Udin masih dianggap wajar. Akar bajaka sarua jeung ginseng, Ganoderma atawa cordyceps, memang manfaat keur nguatkeun awak, tapi satik faedahna lamun diolah langsung, butuh bahan sejen pikeun campuran sangkan bisa jadi ubar anu matih. Anu penting kualitas bahan, komposisi nu bener jeung cara nyuling atawa ngamurnikeunna, eta kudu bener-bener perfect, gagal salah sahiji akibatna fatal, malah bisa ngabahayakeun nyawa. Tiap ahli oge beda-beda kamampuanna dina ngaramu ubar, kamampuan Udin geus sampurna, sabab manehna ngagem ilmu tina buku salapan ilmu karuhun, jadi lamun batur nganggap akar bajakah anu ayuna dipamerkeun ukur boga nilai hasiat 10, dina lengan Udin bisa jadi 100. Samar diantara riungan pengunjung pameran Udin ngadenge sora barena keur ngomong. Firman, ulah hariwang, salila anjen bisa nginum ubar tina olahan akar bajakah 300 tahun ieu, panyakit anjen bakal cager. Ulah hariwang, pasti dibeli ku kuring, lamun kuring bisa cager, anjen bakal jadi mitra usaha kuring, usaha anjen bakal digedean ku kuring anu pada akhirna kabeungharan anjen bisa sarua jeung kuring, tembal Firman. Barena atau pisan ngadenge janji Firman, nuhun saacana, impian kuring memang hayang ngembangkan farmasi kuring sangkan produksina bisa nembus pasar dunia. Udin ngareret, diantara Firman jeung Barena oge aya unah keur ngarangkul sabelah lengan Barena bari ka tempo angkuh. Di tukangan Barena aya saurang pamuda keriting cicingan saumuran Udin, nyaeta Ilyas, tapi Udin acan wawuh. Tanpa disangka ku Udin, tiluanana nyahoon aya Udin didinya, lantaran sarua boga dendam pribadi ka Udin, nempo Udin, langsung bangetna rarobah, siga tilu ucing anu nempo beurit. Barena jeung unah jadi inget deui kumaha dirina dipaksa ngaletakan urinoir, kontan duanana murel jeung hayang utah. Firman anu boga tingkat kabeungharan leuwih punjul di batan Barena jeung unah, maju nyampurkeun ka Udin. Udin seri, eren, ulah ngadeketan, kecuali anjen makek pemper, sabab kuring sieun sapatu kuring kacepretan, cuk Udin. Firman kekerot bari ngepelkeun perebna, manehna memang mekel cadangan pemper loba dina mobil, tapi teu ngarepkeun Udin nyaritakeun pemper di harapan batur sanajan batur teu nyarahoun. Ulah sombong, acan waktuna kuring males, maneh ulah tibrat teuing sare, sabab iraha-iraha pasti bakal modar dina lengan aing, cuk Firman. Udin seri, terus nanya, geus bisa kumaha ayuna bonteng anjen salianti ngompol. Benget Firman beki ecei, omongan lelei Udin tapi katarimana asa nyentuk kana angen. Moal lila deui oge cager, tapi sanajan cager, hirup anjen angger moal bisa tenang. Tiandi anu ti tadi cicing sarta ngadengekeun milu pusing. Firman, kuring geus ngingetan sababara kali,
anjen kudu sopan ka guru Udin, ulah nyalakeun kuring lamun akhirna, anjen bakal ngarasa hanjakal saumur umur. Ningali Tiandi malah ngabela Udin, Firman ngarasa jangar, hayang nembal, tapi inget kana omongan indungna, kudu bisa mawa balik Tiandi pikeun ngahadiran ulang tahun indungna, tapi Tiandi katempona masih acan robah sikep, malah beki akrab jeung Udin, aya naon sabenerna. Firman teh hayang riributan jeung Tiandi, Mang, anjen kudu buburu sadar, anjen keur ditipu, loba batur nu geus katipu, dibebenjokeun ku barang palsu sarta janji palsu, anjen nu bakal hanjakal saumur umur. Barena nambahan, runta kawas kieu, di kota Bandung ukur bakal jaya sakedeng, jago kandang teu wani liar kaluar Bandung, anjen ti Jakarta, kuduna leuwih awas jeung waspada. Udin seri, barena, urinoir di Brilliant Club masih acan mampu ngumbah sungut anjen, omongan anjen masih angger rujit jigatai, hayang ngasan urinoir di dia, di tempat pameran kieu ribuan jelema datang unggal poe. Kabayang siga kumaha urinoirna, pasti anjen beki. Barena langsung mundur deui ka tukangan Firman, ulah pada ngarasa geus bisa marentah boyo, di dia anjen acan tangtu bisa. Kin Gang molotot ka Barena, Barena, maneh ngahina Pa Udin, hayang di stop ku aing suplai bahan ubar ka farmasi maneh. Barena beki sieun, Pa, anjen supplier hiji-hijina ka farmasi kuring, geus tahunan kerjasama sarta sarua saling nguntungkeun, piraku rek kapangaruhan oge ku tukang tipu kawas kieu. Kin Gang ambek, leuwih hade leungit kauntungan ti sia, beja keun ka atang bapa sia, isukan farmasina tita tutup ku Kin Gang kitu, sabab mulai isuk jeung saterusna, moal aya deui kiriman bahan ubar ti aing. Beungeut Barena pias, tapi tetep embung ka tembong lemah di harapan Udin. Teu nanaon, kuring bisa neangan sumber sejen, justru anjen nu rugi. Ratusan farmasi luar jeung dalam negeri kabeh dipasok ti aing. Kalengitan hiji aing moal ngajerit kalaparan, anu masok farmasi sia sabaraha supplier, ceu Kin Gang nanya bari nya ka Kasri. Ilyas maju sarta mentah hampura ka Kin Gang, Pa Kin Gang, ulah dianggap omongan lancek kuring, manehna moal ngarti, atas nama Triman Pharmaceutical, kuring mentah hampura, ceu Ilyas bari nyondongkeun awakna ka Kin Gang. Barena nempo Ilyas maju sarta mentah hampura, Barena langsung nalapung beteng Ilyas. Ilyas, saha nu mere izin sia ngomong, inget, sia ukur adi tere anu teu pernah dianggap kulawargaku sasaha, aing lain lancek sia, ulah gede hate ngatasnamakeun Triman Pharmaceutical, memangna Triman anu saha, hayang dibalikeun deui ka Papua. Ilyas mudupruk nonggeng bari muringis nyekelan betengna, terus nangtung lalaunan, mundur deui ka tukangan Barena teu ngomong nanaon deui. Udin kerung bari netep karunya ka Ilyas, ahlak Ilyas leuwih alus tibatan Barena, Ilyas sopan, kasep ngan pedah begang. Katempo kawas anu keur kateken batina. Unah ngomong ka Barena, bari nyekelan leungena, sayang, ulah ngalayanan runta Udin, hayu asup. Barena nurut, langsung asup bari ngaleng unah nempoan barang-barang anu dipamerken di tiap stan. Firman oge ngaleos, Ilyas terus nutur-nutur tukangena. Udin ngarenghap bari gogodek, dirina teh hayang riributan, tujuana datang ka dieu ukur rek meli akar bajakah 300 taun. Firman keur ngagali kuburana sorangan, ceuk Tiandi gogodek. Kin Gang buburu ngomong, Pa Udin, tabib Tiandi, hayu asup, ulah dipikiran omongan nu garelo mah. Udin nembalan bari seri, kuring teu paduli ka maranehna, jelema kawas kitu salilana bakal digugulung ku rasa sirik, iri, dengki, anu akhirna ukur bisa ngahasut batur. Kin Gang ngajak Tiandi jeung Udin nempoan stana anu keur dijagaan ku Aukse jeung Stephen, stan mangrupa sekat partisi ukuran 3x3 padet ku sagala rupa bahan ubar. Pa Udin, di dia kuring ukur mamerkeun contoh, tengah jual, lamun aya bahan ubar anu kapake, nyarita ka kuring, ku kuring disiapkan barangna sarta diantarkan ka imah Pa Udin, cuk Kin Gang ka Udin. Pasti, sanggeus menang akar bajaka anu dilelang, kuring pasti bakal menta bahan ubar sejen kercampurana, tembal Udin. Kin Gang ungguk ato, Udin terus kukurilingan kastan sejena dibarengan ku Tiandi tapi temanggi bahan alus, kabeh bahan biasa hungkul, ukur stan Kin Gang anu pangkumplitna. Akhirna panitia ngumumkan lelang bakal dimimitian, pengunjung anu memang minat kana akar bajaka mimiti jol-jol ngadekeutan panggung, di harapan panggung geus ngajajar kursi anu samemehna geus disiapkan ku panitia, ukur anu mawa kartu ondangan anu menang diuk sarta menang miluan lelang. Dina panggung geus nyampak kotak kaca, di jerona ngagoler akar bajaka sagede bitis umur 300 taun. Udin ato, sabab miturut mata batina akar anu katempo ku manehna asalna tina tangkal bajaka anu umurna 360 taun sarta geus disimpen salila 40 taun, hartina umur akar ieu sabenerna geus 400 taun, jelas kualitasna leuwih hade tibatan anu geus dibayangkan samemehna.
Ku zaman kiwari penebangan hutan liar di mana-mana, geus jarang tangkal bajakah anu umurna 100 tahun-tahun. Komo deui tangkal jenis kieu hese dipelak di daerah sejen, ukur bisa di Papua jeung eueuh patani anu ngahajakeun melak, jadi kudu nyiar di leuweung-leuweung Papua anu jarang katincak ku jelema. Ternyata peminat lelang lain ngan ukur urang Indonesia, tapi ti mancanagara, malah deket udin diuk aya urang Jepang. Loba diantarana anu wawu ka Tiandi, ngadeketan, ngajak sasalaman jeung ngobrol. Rata-rata ngucapkan selamat jeung muji lantaran Tiandi geus mampu ngubaran paraplegia, rekor anyar keur kalangan medis. Tapi Tiandi era, sabab sabenerna udin anu kudu narima pujian. Ukur Tiandi anu nyaho yen anu nyagerkeun paraplegia lain dirina, tapi udin sabenerna kuring teu boga kamampuan ngubaran paraplegia, ngan kabeneran aya ubar ajaib anu cocok tembal Tiandi ngajawab pertanyaan-pertanyaan jelema anu nanyakeun cara ngubaran paraplegia. Aya oge anu masih tatanya, tabib Tiandi, bisa teu anjeun nerbitkeun resep ngeunaan ubar ajaib dimaksud, eta bakal manfaat keur jelema sadunya. Anjeun bakal narima hadiah Nobel, ceuk nu sejena. Kuring teu hayang ribet ku urusan Nobel, kuring teu minat, tembal Tiandi. Aya saurang pamuda Jepang nyampurkeun sarta ngomong ku bahasa Sunda nu teu fasih, bari ngabongkokeun awakna. Tabib Tiandi, ngaran kuring Ichiro Kobayashi, kuring wakil direktur Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Tiandi ungguk, kuring nyaho, aya naon, Ichiro ngajelaskeun maksudna. Kobayashi Pharmaceutical nyaeta perusahaan farmasi panggedena sa-Asia. Aya ubar andalan anu geus dikembangkan ku perusahaan kuring, jalur distribusina geus bisa nembus ka 200 negara. Ku kakuatan ieu, kuring bisa ngabantu anjeun jadi miliarder ku cara ngajual resep paraplegia ka kuring. Salila ubar eta diproduksi, 10% tina kauntungan bakal ngalir terus kana rekening anjeun. Tiandi kerung, anjeun salah. Loba farmasi dunia anu ngaklaim kabeh obat hasil ngembangkan sorangan, tapi sabenerna bohong. Lolobana ngajiplak tina resep tradisional Indonesia, kuring jauh-jauh ti Pakistan datang ke Indonesia ku sabab eta, kata Ji ku pangarti karuhun bangsa Indonesia. Omongan Tiandi memang bener, lantaran bahulana resep tradisional Indonesia ukur ditulis dina catatan kuno, jadi teu boga perlindungan hak cipta atau paten nu jelas, akhirna ditiron ku negara-negara maju, diproduksi massal sarta dipasarkan ke tiap negara. Teu masalah resepna menang niron, meli, atawa maling. Tapi kuduna dijelaskan yen ubar di jendu masar resep Indonesia, lain diaku dikembangkan ku sorangan, teboga ka era. Malah leuwih jahat di aya anu ngaku tina resep karuhun bangsana sorangan, padahal lain. Hal-hal sarupa kitu anu ngajadikeun Tiandi ambek, malah lain Tiandi hunggul, kabeh ahli ubar di Indonesia pasti sapamadegan. Contoh, ubar diaku dikembangkan di Jepang, tapi bahan ukur aya di Indonesia, di nagarana malah pante kaharti ku akal. Tapi Ichiro embung ele omong, Tabib Tiandi, kuring teu bisa ngabenerkeun omongan anjeun, kabeh ubar jiunan Kobayashi Pharmaceutical, hiji oge ditiron tina resep karuhun bangsa Indonesia, kabeh tina ubar tradisional bangsa Jepang. Ngadenge omongan Ichiro Tiandi JB, kuring nyaho, anjeun boga 3 ubar andelan, ubar nyeri beteng, nyeri tikoro jeung salep eksim. 3 ubar eta makek bahan tina pepelakan tropis, Jepang lain tropis. Kumaha karuhun anjeun bisa ngajieun ubar anu bahana eueuh di nagara anjeun, naha teu make kembang sakura atawa nu sejena. Ichiro teu tarima, lain kitu, resep karuhun Indonesia eta 1000 nepi ka 2000 taun ka tukang, eta ukur resep atah tanpa pengetahuan klinis jeung dasar ilmiah, piraku farmasi gede daek make resep atah samodel kitu. Ngadenge omongana Ichiro anu nyepelekeun resep tradisional Indonesia, jelema anu deket loba nu protes ka Ichiro. Tiandi ngomong deui, Ichiro, kabeneran 2 poe kaharep kuring gawe, kuring rek ngaguar 3 resep ubar andalan Kobayashi anjeun, kabeneran kuring oge masih boga resep aslina dina tulisan Jawa kuno, terus dibandingkan sarta rek dipublikasikan, kumaha tanggapan ahli ubar dunia, anjeun moal bisa ngabanta deui. Ichiro ngarenjak terus cicing teu wani ngomong deui, sabab Ichiro memang nyaho, pangna manehna ayuna aya di Indonesia oge salah sahijina boga misi neangan resep anyar sarta bahan ubar anyar, sabab ngadenge beja di Bandung aya ubar ajaib. Eta hiji alasan kunaon Kobayashi Pharmaceutical bisa jadi gede kawas ayuna, memang kulantaran ayana resep ti karuhun bangsa Indonesia anu dibawa basa Indonesia dijajah. Jepang sorangan ahli dina ngajieun kemasan, sanajan resepa menang niron tapi beja nama geus meakeun duit loba pikeun ngayakeun panalitian sarta terus nyiptakeun ubar-ubar anyar, teu daek ngakuyen resep aslina ti Indonesia, sanajan khasiatna leuwih rendah dibanding resep aslina. Tapi kulantaran didukung ku modal gede sarta keahlian dina widang pemasaran, distribusina bisa nembus pasar dunia. Tiandi teu panuju, dirina terus ngabantah Ichiro, kabeneran panggi jeung Ichiro,
jadi terus dicecerku rasa teu kapan ujuana. Ichiro tenyang ka Tiandi bakal nyaho silsilah tilu ubar andelana, lantaran sieun Tiandi loba omong ka media, Ichiro mulai lelei. Tiandi, karnaon muka aib bangsa kuring manggihan anjen hayang kerjasama, lain rek debat, lamun nolaknya tenanaon. Lantaran anjen tadi ngabanta bebeneran, kuring teka tarik ku tawaran anjen, masalah panalitian kuring pikeun ngabandingkan ubar anjen jeung resep aslina, tetep bakal dipigawe, sangkan dunia nyaho, tembal Tiandi. Ichiro kekerot nahan ambek, kusabab anjen nolak, kuring moal maksa, kuring oge moal meli resep, kumaha lamun kuring meli ubarna, kuring butuh keur ngubaran bapak kuring anu lumpuh alatan tabrakan, kuring wani meli ubar anjen 500 juta. Tiandi lain teu butuh duit, tapi ngahargaan oge ka Udin, salianti eta sok sieun Ichiro bohong, butuh keur ngubaran bapana padahal rek ditaliti sarta diproduksi massal, anu akhirna nguntungkeun bangsa Jepang deui. Tiandi teu hayang ngulang deui kasalahan-kasalahan karuhun baheula, sanajan lain asli urang Indonesia, tapi Tiandi geus nganggap Indonesia nagrina sorangan, paeh hirup moal balik deui ka Pakistan. Hampura Ichiro, ubarna geus beyak, jeung teu bisa dijieun deui, tembal Tiandi ka Ichiro. Ichiro teu ngajawab, tapi ngeluk tungkul bangun nu sedih pisan, terus pindah kana jajaran kursi harap. Udin anu ngadengekeun kabeh obrolan antara Tiandi jeung Ichiro panuju pisan, hatena beki yakin Tiandi jelema satia jeung bisa dipercaya. Tiandi, urang Jepang kawentar pinter jeung licik, persaingan sarta tekad bisnis Jepang pikeun ngawasa dunia gede, anjeun kudu leuwih ati-ati, kuring hariwang Ichiro bakal terus neangan cara pikeun bisa mawa ubar anjeun. Aya film anu judulna I'm Not a God of Medicine, saurang pasien leukemia lantaran teu mampu meli ubar mahal, akhirna meli ubar tiruan anu geus diturunkeun khasiatna. Tina film ieu katembong jahatna kalangan farmasi gede pikeun nipu jelema teu mampu, anu kuduna cager ku ubar asli anu hargana 12 juta, lantaran teu kabeli akhirna pasien melian ubar tiruan harga 400 ribuan bari teu cager-cager da memang moal bisa nyagerkeun nepi ka maotna, padahal dihitung-hitung manehna geus meakeun puluhan juta. Ubar 12 juta eta dijieun ukur meakeun biaya 300 ribu, sedangkan tiruana anu dijual 400 ribu. Sabenerna ukur butuh modal 40 ribu, anu untung saha, tangtu pabrik, jadi resep asli ku kapinteran jeung kalicikana bisa dijieun sababara level, kapinteran karuhun urang, ku maranehna ukur dijadikan mesin penghasil duit. Ichiro geus ngabayangkeun hasil gede lamun Tiandi daek ngajual resepa, sabaraha rebu jelema di dunia anu ngarasa sangsara lantaran lumpuh, lain ukur pasiena. Tapi keluargana oge pasti ngarasa diriweukeun, lamun nyaho aya ubar anu bisa nyagerkeun, sanajan hargana ratusan juta pasti dibareuli tanpa ngarasa kapaksa, malah anu ngajieun ubar pasti bakal dipuji, menang untung ribuan kali lipat bari dipuji, saha nu teu kabita. Kuring nyaho, kuring pasti bakal hati-hati, tapi lamun kuring dirampok kudu kumaha, tembal Tiandi ka Udin. Ubar asli titipkeun heula ka kuring rek ngajieun ubar palsu anu mirip, lamun anjeun dirampok, bikeun, tembal Udin. Kabeneran ubar pamereti Udin dibabawa terus ku Tiandi, jadi harita keneh ubarna dititipkeun ka Udin. Udin yakin Ichiro bakal nekat, Udin boga niat rek ngajieun anu hasiatna tibalik anu sabenerna mah racun. Gejalana moal kanyahoan, sabab efek munggaran pasien memang bakal cager tina lumpuha, tapi selang sababaraha jam langsung sakarat, ieu pantes keur ngawara jelema jahat. Sanajan Udin teu nyaho bener henteuna bapana Ichiro lumpuh, tapi tetep rek ngajieun, lamun bener Ichiro boga niat ngarampok Tiandi, Ichiro bakal rugi gede. Udin langsung ngetik bahan-bahan ubar anu dibutuhkeun keur ngajieun ubar, anu khasiatna tibalik teya, sarta dikirim kana HP Kingang, terus Udin ngareret ka Kingang. Kingang, lantaran kuring jeung Tiandi rek miluan lelangan, weyahna ayuna anjeun siapkeun bahan-bahan eta, bejaan kuring lamun kabeh bahan geus aya. Kingang ungguk terus indit kastana, teu lila Kingang ngawayen bahan geus siap, Udin buburu kastan Kingang, kulantaran di stan Kingang aya alatna, ubar langsung dijieun ku Udin ku bahan anu geus disiapkeun. Geus jadi ubar dibawa ka Tiandi langsung dibikeun. Ieu 4 ubar anu sabenerna racun, ukur keur ngajaga bisi bener Ichiro boga niat teu hade, bikeun kabeh racun ieu, ceuk Udin ngahareos bari seri. Tiandi molohok, teu sangka ubar bakal langsung jadi bari mirip pisan jeung ubar aslina. Lelang geus dimimitian, MC mimiti ngomong, hadirin lelang rek dimimitian. Tapi saacana kuring ngondang tabib Tiandi pikeun nganilai akar bajakah ieu, kat tabib Tiandi dihaturanan naek kana panggung. Tiandi naek sarta nyokot akar bajakah terus ditempoan kalayan taliti pisan. Hadirin, akar ieu sabenerna dialatina tangkal anu umurna 350 tahun, jadi dumasar kana tetempoan kuring, ieu akar anu paling hade. Kabeh peserta lelang bengong, Udin oge muji dina hatena,
sok sanajan beda jeung tetempoan batina, tapi bedana teu jauh, Udin makek mata batin, sedengkeun Tiandi ukur nyabak bari dilikan. MC ngomong deui, tabib Tiandi nyaeta ahli di bidang medis tradisional jeung modern, tabib kawentar anu geus mampu ngubaran panyakit lumpuh total. Anjeun kabeh geus ngadenge penjelasana, hatur nuhun tabib, ceuk MC. Saenggeus Tiandi turun tina panggung sarta diuk deui, aya sora kadenge tukangeuna. Tabib Tiandi, lumpuh total acan aya ubarna, kumaha anjeun cara nyagerkeun, kuring teu percaya. Tiandi ngareret ka tukang sarta langsung seri, sabab jelema anu ngomong Bruce, tabib ahli ngajieun ubar tradisional ti Ambon, geus kawentar sa Maluku jeung Indonesia Timur sejena. Bruce, anjeun keur naon di dieu? Kuring datang sabab hayang ngabuktikeun beja, kuring masih acan percaya, tembal Bruce. Tiandi seri, anjeun bener, ukur beja, jadi teu perlu percaya. MC geus muka penawaran, harga awal dibuka 50 juta sarta kanaekan 10 juta, mangga. 100 juta, kadenge barena nawar, barena nyaho hargana moal kurang ti 300 juta jadi langsung ngagebrak ku harga luhur. 110 juta, ceuk saurang aki-aki, barena ngararet ka aki-aki, tengangka bakal aya nu ngalawan. 150 juta, 160 juta, saurang anu diuk pangtukangna nyorowok. 250 juta, ceuk barena deui, ningali kanaekan panawaran barena jelas ka tempo hayangan pisan, sabenerna barena ngawakilan Firman, jadi teu asa-asa nawar. Sarerea ngarenjak, ngadenge harga langsung naek ka angka 250 juta, sawareh geus mimiti mundur. 300 juta, ceuk Udin, acan ge beyak kareuas jelema, geus ngadenge deui panawaran anu leuwih luhur, kabeh ngareret ka Udin. Barena jeung Firman teu nyangka Udin bakal ngabegal. 400 juta, ceuk barena, Firman geus mimiti hemar-hemir, sabab aya Kingang gigireun Udin, disangkana Udin dimodalan ku Kingang, Firman moal mampu lamun kudu ngalawan kakayaan Kingang sabagai jelema nomor 2 sa Bandung. 500 juta, ceuk Udin, dina saku Udin aya cek 1 miliar anu ti warni tea, jadi Udin teu sieun eleh, daripada kabikeun deui ka Lastri. Firman ambek, terus ngomong ka barena, si runtah sigana ngahaja sangkan panyakit aing teu cager, aing moal sanggup ngalawan duit Kingang. Bener, lamun teu boga niat ngahalangan, keur naon manehna meuli akar bajakah, meuni geus atel lengan aing hayang modaran, mun teu dihalangan ku Boyo, di Brilliant Club si runtah kudu geus modar, ceuk barena milu ambek. 600 juta, ceuk barena nyorowok, 800 juta, tembal Udin, bari sering ngareret ka Firman. 900 juta, ceuk Firman geus teu nungguan barena deui. Barena ngaherwes, anjeun kunaon, memang boga duit sakitu. Teu boga, tapi aing rek ngabangrutkeun anu ngabekingan si Udin, tembal Firman. 1 miliar, ceuk Udin. Udin naon maksud sia? Firman akhirna nangtung, ambekna geus teu kabendung deui. Kuring butuh pisan akar eta keur ganjel panto, pasti kuring moal mundur daripada dipake ngubaran bonteng, tembal Udin. Koplok, kena-kena dibekingan ku jelema beunghar hungkul, dasar tukang tipu, ceuk Firman ambek. Firman ngararet ka MC, MC, anjeun kuduna ngusir jelema eta, sabab anu dipake lain duitna, teu adil. Tiandi langsung nangtung, panitia pelelangan teu boga hak nanya asal usul duit, anu penting bisa mayar, kusabab anjeun geus nuduh Pa Udin teu adil, kuring sadia mangmayarkeun. Kuring oge, siap mangmayarkeun, ceuk Kingang, kabeh peserta lelang bengong, saha Udin, Kingang jeung Tiandi sampai ka sadia ngabekingan dana. Sabab pada melong, Udin ge teu ngeunah, ngan 1 miliar, kuring masih mampu mayar makek duit sorangan, aya cek 1 miliar dina saku kuring anu hampir kapicen, ceuk Udin. Ulah nganggap kabeh jelema bodoh, di mana anjeun boga duit 1 miliar, dasar tukang tipu, ceuk Firman. Udin ngaluarkeun cek lecek 1 miliar, terus ditembongkeun ka sarerea, pariksa ieu, bisi disangka palsu, cek anu geus kusut dibeberkeun. Kabeh jelema eueuh nu teu ngagebek, duit 1 miliar ukur mangrupa cek lecek bari geus kusut, saha nu percaya. Saurang panitia maju mariksa cek ieu nilaina 1 miliar, asli, kabeh gogodek, kumaha mun leungit, kumaha mun kaseseh, kumaha mun murak kana kloset sawaktu modal, cek 1 miliar eta teuing geus sabaraha lila dina dompetna nepikeun karobah warna jeung bentukna. Firman diuk leles, dugaana salah, Udin teu dibekingan, tapi duitna sorangan. Tapi ti mana jeung ti iraha si Udin boga duit, jadi kumaha akarna, geus bisa jadi milik kuring. Udin nanya ka panitia, nyambung.